pertanyaan ya Pak Kiai yang terhormat Abdi Badat Tumaros. Aya puing nu teu kapake urut ngarombak kubah masjid gua abdi dipentak dibayaran ka ketua DKM. Kumaha hukumna meunang abah teu sakitu hatur nuhun tina penjelasanana. Teu meunang atuh urut kubah urut masjid jeung lamun dipake ngurug imah moal beres imahna. Asal urut masjid dipakai imah loba mamala ya menang kamang geus kudu dikurukeun ka masjid deui mun didinya butuh didinya lamun teu bisa teu butuh ka masjid nu saeja keueuh-eueuhna bake ngurug mushola lain nu DKM lain nu satana geus nu Allah geus pake sarana umum lamun geus teu kapake jang guru masjid deui paling jang jalan menuju masjid lamun eueuh nu ngabutuhkeun pake coel bae dahar aduh anggap jengkol bae burung tau ulah sekali-kali urut masjid dipake imah pada bahaya loba kacarita kelar jeung teu meunang dina minggu kamari alhamdulillah urang hasilna kenging 77.500.000 Alhamdulillahirabbil alamin urang ti awal tepi ka minggu ieu ialah minggu terakhir pemungutan dana tinggal saminggu deui urang ngalaksanakeun haul mudah-mudahan urang kabehan dibere paranjang umur dibere sararehat afiat tur jag-jag waringkas diberi himmatul aliyah dalam rangka ngadeukeukeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya urang kabehan meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah masih keneh nuluykeun nu kamari tentang dakwah jeung qasam. Ieu mah pelaturan nagara nu nagarana make aturan syariat Al-Qur'anul di urang geus teu kapake urang mah aturanana make aturan manusia. Quran dipake tapi henteu diterapkeun di negara geus kitu bae teu leluhur urang baheula berbagai pertimbangan kasalamatan bangsa jeung negara terjadilah di urang jadi negara demokrasi make kitu Pancasila di jerona menang mempertimbangkan para ulama sebab lamun ku urang ditingali lamun bener mah demokrasi nu make aturan Pancasila di jerona bakal ngakuran saetik mata Al-Qur'an beda jeung demokrasi di negara luar. Di luar mah lain deui urang maya ketuhanan yang Maha Esa mun dibahas mah tuh aya Allah di dieu sanajan pangeran nu sejen ge ngekor kadinya ngenekan asli mah Allah tetep ketuhanan yang Maha Esa jadi nu sejen kenek padahal Allah mah teu perlu dikenekan ja ngitungan pangeran nu sajen hayang ngenek di dinya. Wadah tahu urusan pangeran tah mah. Kayak gitu Allah dibabetkeun. Itu urusan Allah dengan umum ketuhanan yang Maha Esa. Esa wa hiji Allah urang mah.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Atuh je bener biasa jangan di Quran tinggal neangan bagaimana manusiana tinggal neangan manusiana bagaimana nu keadilan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mun di desa saha, mun di kecamatan saha, mun di kabupaten tinggal neangan bae. Coba deuleu hulu nu mana anu bisa keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketilu naon? Ketilu naon? Isi eta rada jauh seetik teh. Eta terus katilu kaopat kalima tu bararagus kabeh ge. Kan pelaksanaana. Alhamdulillah urang ge muji syukur ka Gusti Allah. Wakil KPK ge ku hari keur diurusan. Sakedeung deui ge ketua KPK. Dia urusan. Dia batu. Nu balender KPK. Lamun ditilik-tilik mah mun kula nyaritakeun keaslianana kabeh bener. Eueuh teh lain lalagaan. Mana kemanusiaan yang adil dan beradab? Salah Pancasilana apa salah mengkelukna? Eta mengkeluk-mengkelukna nu salah. Mantak Pancasila nama bagus. Nganu kurang bagusna eueuh kisos. Eta doang sakitu tah. Kudu nama aya kisos. Asal anu maling geus potong leungeunna. Abah kanyahoan ke bupati eueuh leungeunnan. PNS anu korupsi potong leungeun eueuh leungeunnan. Gubernur mah meureun jeung suku-suku tah manggeus. Tinggal kos bonteng we tah manggeus. Jadi resep urang aya kos kitu mah hirup tapi eueuh leungeunnan nya kos di Mekah. Urang mun di Masjidil Haram baheula mah loba tadi leuweun eueuh leungeunnan eta dipotong. Yama huwa tajibu bil qasamati wajib kusebab sumpah inamayan khoto kasalahan pajar tangkal kayu ditembak orang si Juned atuh modar salah atawa leungit embe aya di hanapeun tangkal caringin ieu ja embe aing wah didagor punyana ye urang ieu mah Ki Umar keur ngaringkuk ngising di dinya atuh sia kunaon ngising di dinya pajar embe aing ye kasalahan da kula sok cindetan di hanapeun tangkal caringin eta loba nu kasalahan kababuk Sibihil amdi atawa sibih amid sibih ngahaja ya diatun alal akilati wajib diat bayarna terhadap asoba Zain ngabunuh Umar kasalahan atawa sibih amdi tangkap tugrasi dengan mengadakan persumpahan di pihak keluarga maka wajib bayar diat setelah jelas pelakuna Zaid bayarkan terhadap akilah bilam di dina ngahaja alal muqassami alai wafil qadim dina kaul qadim lain bayar dia tapi kisosun kisos balas pati payan deui walau idam dan lamun jelema ngaku ngahaja bilaosin kulaos korena nu mengarah kana kebenaran melakukan pembunuhan terhadap Umar ternyata ngaku ala salah satin katiluan anu hadara ahaduhum nu hadirna saurang
maka uqsima alaih, coba berikan sumpahnya 50 sumpah. Setelahnya mengakui daek sumpah bahwa betul pelakunya menurut Ki Bakar adalah Zaid, makanya mendapatkan setelah 50 ke sumpah mendapatkan seperti ludian. Ngaku tiluan Bakar Khalid dadap nu ngaku kakarak Bakar ngaku teh artina mengembalikan kitu sumpahna ka pelaku, jadi nyana nu diakukeun keluarga nalah cek urang mah eta nyana akhirna daek sumpah bahwa pelaku adalah Zaid, kakarak nyana bae nu meunang sapertilu dia tiki Zaid, adapun 2/3 deui engke nunggu anu saja. Pain hadara waru hadir ku hari maki Khalid kusi maleh sumpah tuh komsina 50 deui. Cek sakawal mah lain kitu cenah 25 bae. Jadi 50 bagi 2 saurang 25 sakumaha kamari ilam yakun zakarahu bil iman, lamun memang nyana henteu nyebut-nyebut dina persumpahan. Oh ilah lamun memang nyana nyebut payam bagil iktiba biha, cukup nyana sumpah dengan sumpah-sumpah anu tadi binaan ala syatil qasama karena ngajekeun kana sahna persumpahan fi gaibatil mudda'a alaih, dina gaib mudda'a alaih. Ketika Ki Bakar sumpah padahal Ki Khalid mancan aya, kemudian ayeuna mah sumpah 50 kali. Setelah sumpah untuk Ki Bakar selesai, jol Ki Khalid geus atuh Ki Khalid teh kudu sumpah cukup malep cukup 50 tadi bagi 2 ngan geus dilaksanakeun. Walaso teu kaharti mah ngaji. Heuh sanajan teu kaharti jah. Teu kaharti atuh emang siapa teu ngarti bae naon ge. Wa man istahaqqa badal adami. Ieu mah teh oleh urusan urang. Wa man istahaqqa dikira ngartina meureun. Wa man istahaqqa mun ngridit maka harti. Wa man istahaqqa jutru ka jaraka jahanam. Bangsa ngaji-ngaji ki mah teu kaharti. Wa man istahaqqa balada badaladam, lamun jelema ngahakana gaganti damna muksa uksima rok sumpah walau mukatabun sanajan eta jelemana adalah kaula mukatab nu bayar cicilan sawarehnya nanggeus kitu nyicil mun setahun 6 bulan geus tercicil tinggal 6 bulan deui ieu biqatli abdihi ku maehan hambana. Wa manir tada jelema nu murtad bal afdalu takhiru aksami, ieu leuwih utamana mangke sumpah persumpahana diakhirkeun tujuanana li yuslima supaya diharapkeun asup Islam deui. Pain aksama mun dipaksakeun kana sumpah pirida dina waktu dia soha si halal mazhab sama sabae. Wa man la warisa lahu la qasama talau jelema nun teu aya nu ngawaris atuh teu aya persumpahan deuk saatu nu ngawarisna andai kata Ki Zaid ngabunuh Ki Umar kemudian Ki Umar eueuh ahli warisan pan meureunana nu mantak susumpahan ge patola patali waris lantaran deuk dibayar diat. Nah ieu Ki Zaid supaya mayar besi embung mayar terjadilah persumpahan supaya jelas ke jatuhna ka ahli waris. Ku ari mah sebatang kara Ki Umar nage anak eueuh pamajikan eueuh incu eueuh dulur-dulur eueuh nu ngawaris atuh eta mah teu kudu disumpah sebab nu bakal ngahak diatna hendak dikasahakeun. Da juga mana atuh eta Baitul Mal lamun di negara Islam mah dirapihkeun jeung kepentingan umum di urang eueuh Baitul Mal aya ge Baitul korupsi di urang. Itu Baitul Mal di urang ya lantaran teu dibentuk. Paslun wallah